Ah, Mas, di mana bengkel nu alus? Atuh bengkel nu alus masih komeng ya alus eta tah si masnya Oh, sok menerkeun motor di Mang Komeng. Bibi rek menerkeun naon di? Eta arek menerkeun roda kahirupan, ngan hayu we dihandap muter-muter. Please bi, henteu kitu konsep Nabi. Ya, roda kahirupan mah moal bisa dibenerkeun di bengkel. Iwati diri orang anu bisa menerkeunna. Ya masnya, bener teu? oh, Mas, cing pengarukiahkeun bibi orang mas lah. Pusing aing mas. Bang Ces tong mas bahaya tuh pan orang teh lila cicing di Sunda nepi ka poho lo ke Jawa ge. Ayo eta logat naon atuh si Tarno. Ampun teuing. Ni eueun usah hulueun ieu. Eta logat naon eta dieu? Ai Mang CS eta teh loka Jerman. Ces. Anjing Jerman cenah. Rudat anjir hiji ge ieu rudat teh tamahan deui ieu. Balik anjing. Mang, kemana emang? Balik ah. Di dieu lah tuh Mang Ah, kumaha deh? Naon? Bejaan teu bener pisan. Sing puguh geura naon? Listrik teh hurung-hurung. Ya terus? Pan cenah bisa liwat briling. Bibi liwat ke briling, tapi teu hurung-hurung listrikna. Panggih jeung si emangna. Henteu. Please atuh bi. Lain ngaliwat hungkul maksudna ka itu kabriling abus panggih jeung si emangna. Mayar di ditu. Da moal hurung listrik anjir rek liwat hungkul mah. Oh iya. Ampun teuing. Lain jol ai maneh. Masih keneh bobogohan yang orang Madura teh ya? Wah, si lagi henteu, Brad. Arah kunaon di? Mainen yang tadi gombalan kan make bahasa Arab. Panapal sorangan orang teh bisa bahasa Arab. Mas santren gitu tamat aing. Ya terus? Udah keukeuh wae. Nyawayahna we bisa-bisa ku orang tadi gombalan. Ku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Da pice tuh di pareuman nomor diblokir aing. Parah siapa? Anu pupus innalillahi mah tujuh. Najan bahasa Arab ge da atuh kudu bener. Cek aing ge kieu tah. Mas santren teh kudu tamat cek aing ge gejual baheula. Anak ustad meureunna aja ya awalna. Jomlo we teh ayeuna teh nya. Oh. Mending ge ka urang Bandung, Mang, ulah ka urang Madura. Coba ayeuna Persib Pinang lawan Madura. Pasti menangnya Mang Persibnya. Nyo atuh Persib anu aing. Nu abi mah, Nu aing. nu abi, Kabeh-kabeh nu aing nu abi. Ari aing nu saha tuh? nu gelo. Ari ngaromong. Brad. Puasaina urang mal tamatkeun ah. Pan biasa lagi maneh matara puasa lain. Tahun kamari mah puasa. Tangkurak. Tahun mah hoream urang euy. Masalahna naon gejual? Hah? Era atuh sia teh ku Allah beungeut geus jebogan kitu anjir masih keneh tara puasa ai maneh. Mun urang full puasa tahun ayeuna, meureun kembali lagi ke fitri, Brad. Nya terus masalahna naon ai maneh? Hah? Tuh era meureun, Brad, balik kandeng jeung fitri mah. Cek urang mah pikiran urang mah, mantan mah geus we mantan anggap sudah berlalu. Buka lembaran baru. Da kieu-kieu masih kena boga harga diri, Brad, urang teh. Nya kudu balikan jeung si Fitri aing di teuing. Astagfirullahaladzim. Nah, ai keur puasa ya Allah. Coba naon deui atuh ya Allah ya. Ampun teuing. Please Jul. Lain si Fitri budak Mang Usman lain. Lain balikan deui ka Fitri Jul. Kembali fitrah. Kembali bersih. Sok tamatkeun. Mending ge sok tamatkeun. Sugan we eta sirah jadi bersih maneh. Kieu-kieu teuing ampun Gusti, cobaan ni berat bulan puasa ayeuna mah ayeuna. Mang, ajai keur keuheul ka si Mamah.
Bekel kunaon di? Kadar ge 5.000 berapa bekal sekolah pulangna mah ditatanyakeun. Nya atuh meureunnan keur ngadidik aja eta teh meh irit. Teu boros jajana. Lah, leuheung mah 50.000 mang, eta mah 5.000 nya ere pasti. Heeh sih. Kayak aja mah mun boga anak, moal medit ku si mamah mang. Rek kumaha? Pan bekal sekolah dibere 50.000. Tah, ke mun balik mun can erep duitna. Tong waka balik ka imah, tah erep heula eta duitna 50.000. Banget aja ya hurung. Wadul lah. Ya. Wadul pasti oge. Sekolot mah nya bakalan lebih medit di si mama. Pasti. Dina piti ayeuna mah bray orang rek buka topi. Kunaon euy? Kulantaran loba nu ngomen, Oh. cenah kali-kali cenah buka topina ngadamel piti teh. Nya atuh karunya. Dibuka ayeuna mah tok teu nanaon. Pake ku di dinya. Da anger urang mah kastep atunya dibuka oge. Tuh, dipake ku di dinya mah. Topi eta mah geus we, anger goreng. Eta na berita, bray. Berita ayeuna geus rupa-rupa we. Ti mimiti sambo kamari nya. BBM naik. Ayeuna hacker dat deka pikiran ku urang mah. Belat meureun urangna. Mentak urang mah mah rada di jarangan pemberita teh. Mentak pusing kana sirah sok bejad. Mending nepo kamonesan tah di dieu. Tapi bener, mending nempo kamonesan atuh nya. Leuheung-leuheung mun beritana bener. Si mah sok kadang-kadang dicampuran ku hoak. Tah eta pang-pang nama hoak anjir. Piraku berita teh kieu cenah. Telah terjadi kecelakaan remblong cenah. Dan para korban dilarikan ke rumah sakit. Geus puguh pan kecelakaan eta teh piraku dititah lari ke rumah sakit. Cek urang mah abuskeun atuh nya kana ambulan karek bawa ke rumah sakit. Lain kitu maksudna casbla. Ampun teuing. Naha kala dinya nyugering. Ai bibi jadi meuli motor listrik. Jadi atuh. Mau aku tetangga bibi mah. Cik. Rek meuli motor listrik bibi aing ngareudangnya guys nya. Mantap. Antar isuknya aya. Gas. Pasti. Antar ku urang. Tapi bibi bingung, ah. Bingung kunaon? Ari motor listrik nu nilang PLN tawageran polisi ya. Anjing. Mantri Ede bi. Nya polisi atuh nu sok nilang mah. Di mana teuing PLN nilang ai bibi? Anjir. Aya pertanyaan model kieu patut ampun teuing. Lah, geuning bibi di eta ku Mang Darman ditilang di jalan acan mayar. Heeh, atuh mata ge mayar listrik tepat waktu. Ai bibi. Lain Agustusan ayeuna naon nih asa sararep kieu anjir di lemurnya nih perlombaan anjir. Heeh, oge. Kaloman anjir. Aya kita kamari teh info Di mana? eta Pangandaran. Ya dogot itu Pangandaran mah. Lemah naon anjir. Tapi kuat kene tuh lompat. Ya kuat atuh anjir sih ieu anjir. Mempertanyakan kemampuan Kakanda. Ya. Lari dari kenyataan yang geus juara hiji ya. Tanyakeun tah. Nu lalajanya guys. Serius ieu mah. Serius aing kuat keneh lari mah. Loba naon? Eta merobagong. Merobagong. Seru juga na eta euy. Itu jelas merobagong mah. Oh. Ulah. Anjir. Nyeluan ya guys ya. Nyeluan aing lah daftarkeun. Naon hadiahna euy? Pansa nyata dia. Aslina? Nyeluan. Geus anjir menang Avanza ieu anjir Tapi kagak. kamari teh nu moro naon geus pinuh eta teh salatna teh. Ya terus urang bagian naon eta? Panitiana teh nyangan bagong hese keur hese cenah ayeuna teh. Nah, paling aja di bagongna. Anjing. Banget sia urung. Aing nu diboronya. Wah ebah sih ieu. Lumayan hadiahna gede sih ya. Sudi anjir najan Avanza ge sudi. Aing nu diborona meureun kumaha anjir nu ditumbak meureunnya. Sieun teu kira-kira teh anjir nawaran Eta ketangkasan teh diuji teh di dinya. sudi. Anjing Avanza. oh. Lain ari si Gijul teh normal kitu nya. Maksudnya
Padahal teh kawin-kawin teh boga awewe deui. Atuh can aya jodoh na we meureun bi. Lain bibi kumaha eta bisa nyimpulkeun bahwa si Gejul henteu normal. Alasanna naon cing? Lain padahal mun lalaki normal mah pun bubuligir meni sok kumaha kitu geuning. Iraha si Gejul ningali nu bubuligir ha? Kan di imah bibi nempo kabel bubuligir. Tapi si Gejul mah teh daek noel-noel acan gerak. Atuh modar bi si Gejul noel kabal buligir mah. Ih. Parah ieu anjir bibi aing. Sugan aing naon ngomong ieu tadi. Ampun teuing. Bi cek abdi mah nya. Si Gejul mah normal bi cek abdi mah. Ngan iya bibi aing ya guys nya. Bi aing teuing kapinaon ieu anjir ka kabal buligir. Konslet kieu anjir ieu pikiranna bibi aing ampun teuing. Boga bibi kieu-kieu teuing aing mah.